eueuh nu ngaji duka di dieu sarua goblogna atuh. Padahal ngadidik budak teh meh merdeka kampung ieu lain kur hiburan ukur. Inget ngaji teh yang ngawuruk ngaji lain kewajiban ajengan, kewajiban kulantaran kolot sibuk neangan duit eueuh waktu jang ngajar kulantaran waktu jang ngajar budak tadi dititipkeun ka kulantaran ustad ketitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan balikan di sing tarik mereka dengeun. Jadi ngadidik budak teh kewajiban kolot sibuk neangan duit sabab waktu jang ngajar kulantaran waktu jang ngajar budak dititipkeun ka ustad ketitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan bayar ontohon sih teh. Aisyah makana sakola era ngahutang teh iuran teh uang pangkal ari kana pangajian mah diengke-engke. Naudzubillahi min wajar ye kunaon budak ayeuna nu hancur harga dirina. Eueuh didikan agama mun budak punten tong ngomen ka abi sing narimakeun nu keureuneuh ti heula budak lain salah anak salah kolot betul tuh. Kunaon budak tengah peuting maka dikencarkeun atuh. Cicing didik kunaon terido sia jam 7 ka pasar malam komo ka CFD mah isuk-isuk jeung lalaki nu lain muring terido bapa mah ulah ieu mah jang bade ka mana bade ngeta pun anak nyanak martabaknya. Oh sarua goblogna jeung kolotna. Wajar we panona alus irung alus ditempoti hareup digigir aya nu geulis aya kapan diasaan ku batur mah jadi tobrut eta teh ngan hanjaka pisan kalakuan tong ka aing atuh nyebut setan sih gunta ganti jalu teu sirikna hoyong kadumuran kalih kitu naon bedana jeung jabla ya tuh didik budak teh teu mampu pasantren ke troykeun nah hakuna anu geulis ka dieu melongna tong kana bujur aing mah ngamusikan ieu mah nah hakuna anu bangor jika ngarasa asa aing ase kagok edan semuanya bisa asa saha tungtungna wajar we isuk-isuk di akadan sore geus utah-utahan wajar we Sabtu geus buru mantu Minggu ngajuru salah kolot eueuh didikan agama semuanya kulit kelir koneng asik hun kagok stres